Oh iya, ker di jalan pas beli paralon ti mati ya. Oh habis tunggu sok teh ngopi lah. Karena habis ngalamun bae aduh, aing mikiran negara bagi saya. Presiden negara mau ada pikiran teh mana mikiran dengan negara. Ih, Ya salah jalmi nu ieu mah teu gaduh mah kieu dah. jeung ngomong-ngomong mana teh anjing hayang bikang. Nya hayang awewe mah. Ieu mah bikang. Aya ieu belah pekaneun jalan anak dua. Anu kuloneun jalan anak hiji tah mana ketinggal hayang nu mana ya hayang bikang teh tah. Kari ka aing ke doang dituduhkeun ku Oh aing. bener aya gitu. Ih, pokoknya mah cocok jang mengemis mah. Nah ayolah aing anu anak hiji belah atuh. Anak hijinya aya nu kuloneun jalan atuh hayang bikang mah teh ka iraha ka ditu mah. Nya kumaha cek wangkol bae ari eta mah. Panglayar teh kudu aya ieuna, aya duitna, jang uang rokona. Kitu aing mah geus padu nyenta jang uang rokok jeung uang bensin wae ke dijejeun. Geus gampang lah eta mah ye aya duit mah. Sok ayeuna ka dieu heula pokon make ku aing dieukeun, ditepungkeun. Ye tah. Sing apa si gandung lah make kaos, kameja sing gawa mun ieu mah make kopiah, make sepatu gitu kawas. Lah gitu. geus teu make sepatu aing mah teu biasa make sapatuna ge lah. Kalau gitu teh ayeuna mah gitu ame wah. Anu penting mah aing mah ganti baju bae lah gitu. Geus karep atuh aya kitu mah. Nyanggeut aing mangkatnya aing hayang nyaomaneun kaos kumaha. Geus pokona kana tepungna di ditu bae kadenya. Kada nu geuris aing ngomong nu goreng mah lah. Lah. Halah, tindi bayar rezeki memboga 100 aing. Yang beli rokok. Mantap pokoknya mah. Makasih, eta mangga pahalong nek jangan. Iya mah atuh, kudu ge. Kebon keur nyeun sumur. Aduh ieu kumaha barang bawa teh ye. Bantu awe jelema. Bener. Pekajin da teu kunana lain. Henteu ari kunaha mah. Teu kunana malah. Goblok barang bawa teh awas euy maneh. Aduh, saya teh nu nelpon teh nya lah ieu teh. Halo? Oh iya, keur di jalan pas beli paralon ti mati ya. Oh habis tunggu sok teh ngopi lah. Gitu kayak jelema ngeunah-ngeunah barang bawa padu bae goblok teh ka bener. Nyada aing teh meuli paralon teh ti matri ya. Rumahnya si aya caian teh. Nah eta teh ngabanjur aing. Da buktina saja jalan teh pada we cai na ayeuna aneh bisi cai barang badi teh. Aing keur ngalanjukut baraseu teh kadalen teh. Yang geus lah ayeuna mah kieu bae ojenggot. Ampurannya dari aing menjelasna mah meuli ti matri ya ieu teh. Aneh aing ge ku bisa dijutai mah. Ya hampura be bisi kai salah. Bagus atuh. Oh nya ya aing ditungguan kuno keur ngalebar. Ka bener. Oh, hampura ya aing buru-buru soalna mah ngalebar. Yo. Ampun aing mau keur ngarit nu ngaliwat banjur. Bener gawat. Aing tas mau ke bisnis ya jeung si ieu mes. Si bisnisna kan awewe. Nya Bari duit nah. Aing ge tah diberes 100 tuh. Iya. Di teta aku dibobodo. Mis kan ceng teh dibere bikang ceng teh mis. Aya bikang ceng teh di ditu tuh nu wetaneun jalan ceng teh anak dua. Anu kuloneun jalan anak hiji. Aing teh ayeuna teh geus janjian bisik mana butuh jang meuli rokok bobodo jeung si mis keur babari keur dengan awewe. Nah jeung ka ditu. Tenggot ka ditu. Aya kitu ya ke di mana? Aya ku aing teh tadina teh Jung cang teh salin heula. Ya sugan aya di mana ya? ya? Udah kuan kita salin gitu tadi Ah, teh. Ya, gitu kok. Siap. Siap pokoknya. Baiklah. Yuk. Peng lah. Bulan panas. Oh, kok itu bejana ngopi gitu, ngopi lah. Mabok panas.
panas. Ayeuna udah geus zaman ngopi teh teu di imah bae, di kebon ge bisa jadi. Aduh, masih ganteng. Ganti ganteng. Biasa jalan-jalan bae teh lah. Hebat ini si ganteng ini. Ya biasa ari jelema anu susah mah kieu lah. Tapi lain beda ini Miss Derek Mani Luis ini. Pugu keur neangan ieu teh lah. Mana? Biasa pangabutuh sapeupeting. Oh, simbut nu aya ramuan. Tah eta. Geus ngomong-ngomong. Nya mana geus dibere ku Walengko. Eta teh tadi ngomong gitu mah beda. Nya dacan kadeu awewe na kawas kumaha. Oke. Ari goreng mah aing lagi da embung lah. Ayeuna boga calon yang dewe. Ka bener. Nya ari kitu mah sok lah hayu. Oh, awak non bikang ge ini. Gitu Yang geus hayu lah kumaha yuk. nyalain padu hayu bada aing teh udud jaba rada jauh kudu meuli bensin nya ngarti bae sila kawas. Geus gampang masalah eta mah lah, tenang jeung aing mah. Anu penting mah aya awewena cocok jeung aing na kitu. Ya, lain masalah gampang teh kurang ge tah anu penting lah nyamanya teu ngarti. Ampun wae enggot mah. Ya, Yang geus tah lah sok atuh. Hah? Di mana awewena hayu? Nya anjing non kanu wangko heula Nyaho. mangna. Ayeuna wang manggihan wangkona, wang diteang. Heeh. Awewena kawas kumaha mun cocok geulis nya aing geus kan wangko lamun teu nya kanu dikarim Berarti kitu. kudu rojong. Nya reujeng lah geus gampang Geus eta mah. mending kebe aing ayeuna nya kieu kan mis ka Walengko kan nya. Tah aing arek muguhkeun ka bikang di ditu. Nya geus bisa kitu tapi ulah ngabobodo awas yo. Waduh. Lamun ngabobodo aduh nya. Sok yo banteng banteng. Nya geus ayo lah aing ka ditu ke wangkonya. Walengko 100 aing dipel 50 nya mis. Lah lumayan 50 ya. Yes. Ya, kawan konek ngomong aing 100 dipel 50 aing lamuku mis teh. Bangku aing bodoh berarti model gitu. Aing mah ngabejaan ieu Enggak lah, ngabejaan kumaha eta mah alasan. Alasan eta mah lamun teu kabawasi asa. Aya kopi kudu anuan sieup. Enggak we eta kumaha ti dieu ngalaan sieupna. nya. Ya, lontak mampu musiram. Nyalain masalah budak bolona. Ya. Aduh,